Sanjaya Garang asli na soma Kela na jawara pedang dewa Guru na abah raksa jaga Tembeang sora tanpa lupa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun baraya kanca warga Tepas Sunda di mana bae ayana. Wilujeng wengi wilujeng batepang dangun deui sareng akinya di acara dongeng Sunda ti Kandaga Tepas Sunda YouTube. Pemirsa sadayana mugi-mugi bae sadayana pemirsa di mana bae ayana aya dina panangtayungan Allah taala dipaparinan kasehatan lahir sinareng batin jembar manah gampil rizki sarta tebih tina balai. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wengi alhamdulillah aki tiasa nepangan deui para wargi sadaya anu mika memetkeun dongeng Sunda. Sanaos bari entet-entetannya. Pemirsa. Kumaha tuh da ngadadak ngadamel ieu oge nya naon? Naskahna margi kitu teh nya da saha nu hoyong pemirsa kabanjiran. Ku kituna pemirsa atuh sanaos bari jeung kitu ge ku aki dikeureuh we nya sakaduga satiasana. Urang neraskeun hanca nu katunda nyaeta lalampahana Sanjaya Gelunggung si Jawara Pedang Dewa dina jejer carios Ratu Candana Sutra anu nicak bagian ka Salosin alias ka-12 nya. Urang keureuh pemirsa urang ngamparkeun deui sama kawitanana sarecan aki medar dongeng kangge nu nemean manco nemean ngarangkukeun ieu dongeng ulah asa-asa. Mangga di-subscribe we di tombol loncengna supaya saya notifikasi pamiak nyeraskeun hanca dongeng. Hatur nuhun kanu parantos subscribe, like, oge mairan dongeng aki para samakna saur bajigurna mangga kaparayun sadayana prung Payung sarimbit anu tatuparna dina palebah dadana akhirna mah bisa salamet sanggeusna diubaran ku Sanjaya. Nuhun Jawara Pedang Dewa, kuring hutang nyawa ka anjeun. Ceuk payung sarimbit anu kiwari paromana bear marah mai deui. Sada katempo tambah ngagelisan bae. Kuring mah teu nganjukeun nyawa. Geus kewajiban papada manusia silih tulungan mah. Walon Sanjaya bari jeung imu. Sanjaya malik karesi pakarepantun. Aki sabenerna mah kuring teh keur ngudag-ngudag aki. Maksudna marek mere beja. Lamun diri aki oge kaasup tokoh anu diincer, diancam pati ku si malaikat palsu. Kucang kitunya Sanjaya. Jadi hartina ayeuna mah kaula teh geus bebas meureun tina eta ancaman. Si bakar pantun ngarahu hatena ngemplong.
Bener tuh Rangga, cek Payung Sarimbit nyebut ngaran asli Resi Pakar Pantun. Galih rembulan embung anjeun jeung anu lainna apal. Lamun manehna teh urut panglima karaton Laut Kidul anu ganas jeung binal. Tapi ayeuna mah geus rengse. Lancek tere kuring geus meunang hukuman anu satimpal ti Jawara Pedang Dewa. Ku kituna 5 nyawa anu sakuduna mah ngalayang jadi salamet. Payung Sarimbit neuteup ka Sanjaya bari imut kareueut naker. Anjeunna nu geus nyalametkeun ka 5 nyawa eta Sanjaya. Sanjaya mah api-api acu, tapi tuluy nyarita kawas nu nyindir. Nya nyawa nu 5 mah memang salamet, tapi kumaha papakean kuring? Nah masih salamet, tempo ieu samping tuh. Soehna kalah beuki manjangan, kulantaran dipake tarung bieu. Payung Sarimbit jeung Dewi Cintani ting cikikik. Seuri bari ngabalieurkeun sirahna miceun beungeut. Kusawa manehna gancang sadar lamun samping nu dipake ku Sanjaya eta geus soeh mani panjang nepi ka semet beuteung. Nyieun barang pusaka anu dipupusti anu nyamuni sawaktu-waktu bisa katempo. Lamun bebelahan samping eta nyingkap katiup ku angin. Sanjaya meninggi ayeuna mah milu jeung kuring. Urang teangan papakean anjeun di tempat anjeun sare waktu harita. Asana galih rembulan anu naranjangan anjeun sarta nyumputkeun papakean anjeun di lapisan alam gaib. Di antarana alam nyata jeung alam gaib. Kuring bisa pangneangkeunana, cek Payung Sarimbit ka Sanjaya. Syukur ari kitu mah. Hayu atuh urang indit ayeuna. Walon Sanjaya hatena ngarasa bunga. Sanggeus amitan ka Resi Pakar Pantun jeung Dewi Cintani, Sanjaya anu dibarengan Payung Sarimbit ting kolebat lumampah. Gancangna carita. Sanjaya jeung Payung Sarimbit geus tepi ka tempat urut sarena Sanjaya tea. Payung Sarimbit langsung bae sindakep bari meureumkeun panonna masang indra katujuhna pikeun neangan papakean Sanjaya nu disamunikeun. Teu lila nyah manehna beunta tuluy ngalieu ka belah kenca. Panonna neuteup kana rungkun manja anu ngajejemrung di belah kenca. Payung Sarimbit teu loba carita langsung ngalengkah ngadeuketan rungkun manja tuluy leungeunna nyuai-nyuaikeun rungkun. Sanjaya ukur nitenan ti kajauhan. Teu lila Payung Sarimbit kaluar tina satukangeun rerungkunan. Dua leungeunna geus nyakelan baju jeung calana bodas oge kokolor belel anu geus tatayumeun milikna Sanjaya Galunggung. Papakean diasongkeun ka Sanjaya gancang atuh ditampanan ku Sanjaya bari jeung nyengir. Sanjaya gura-giru kegancangan asup kana rerungkunan pikeun disalin baju. Sigana galih rembulan ngahaja nyieun anjeun teu make papakean sacara gaib. Pikeun ngahambat gerakan anjeun sangkan teu bisa milu campur dina urusan manehna. Cek Payung Sarimbit bari ngadago Sanjaya anu keur disalin baju. Sakali-kali panonna ngareret nyobaan ngintip. Bari hatena mah deg-degan sabab masih aya pangaruh gaib pamikat tina jurus imut dewa. Sanjaya teu lila mucunghul dina rerungkunan, kiwari mah geus gagah kawas biasana. Make papakean bodasna teu kawas banci sasab deui. Cul bae kabaya kayas jeung samping soeh mah diantep dina rungkun. Kiwari anjeun rek tuluy ka mana Sanjaya?
Tanya payung sarimit sanggeusna Sanjaya ya di hareupeunana. Kuring rek napungan heula guru boga maksud mah nyaeta di guha uncal. Ari anjeun rek nuluykeun lampahan ka mana? Tugas kuring mah geus rengse sanajan direngsekeun ku anjeun. Kuring mah nyarek mulang deui we ka Karaton Laut Kidul. Iraha-iraha ulin ka ditu, Sanjaya. Kanjeng Ratu pasti nama bunga narima kedatangan anjeun. Nya, iraha-iraha ge kuring bakal ka ditu. Salambai ayeuna mah ka Nyai Kandita payung sarimit. Ke kuring bakal ditepikeun. Pepeujeuh ti kuring mah ati-ati ka Pangeran Iblis. Sanjaya ngakebeg bari jeung kerung ngadenge ucapan ti payung sarimit kitu. Pangeran Iblis? Maksud anjeun si Durmala Sanca alias siluman 7 nyawa? Nya, jelma sasab musuh bubuyutan anjeun. Tapi lain manehna mah geus tiwas, awakna hancur lebur sawaktu tarung jeung kuring di Pulau Maut. Bener awakna mah hancur lebur jadi potongan lalemut sataka bawa ku angin topan. Tuluy ragrag di tengah sagara. Tapi anjeun kudu inget manehna geus ngawasa Aji Jaya Wisesa. Sakumaha hancurna raga Durmala Sanca. Tapi lamun niban atawa nempel kana tandeu, cai atawa seuneu, manehna teh bakal hirup deui. Jadi maksud anjeun teh si Durmala Sanca teh masih hirup? Nya. Pepotongan awakna sawaktu ragrag ka laut narumbu deui ngajelma wutuh deui. Sebutkeun eta jahanam kiwari aya di mana payung sarimit? Manehna keur tatapa di hiji guha nu ayana di basisir Karang Jurig pikeun maluruh pedang Raja Iblis anu leungit. Jadi manehna teu nyakelan pedang Raja Iblis deui? Henteu. Pedang Raja Iblis ragrag di tengah laut oge ngan bae disalamatkeun ku makhluk cai ti sagara kulon. Lamun kitu kuring kudu gancang ngajujuk ke Karang Jurig pikeun modaran si Durmala Sanca. Sanjaya teh rek ngolebat lumpat tapi gerakanna kandag manehna malik deui ke payung sarimit. Ke. Kuring poho nanyakeun. Ari basisir Karang Jurig ayana di belah mana? Di basisir kaler. Papaya bae ke arah kulon. Lalampahan setengah poe anjeun bakal manggih basisir anu loba karangan. Karang-karangna eta ngabangun bentuk kawas jurig-jurig anu gantayangan. Nuhun gelis. Sanjaya nyarita kitu bari nangkep payung sarimit teuy leungeun katuhunan Noel Gado lancipna si Wanoja gelis di Karaton Laut Kidul. Kolebat wes sakijep ge Sanjaya geus ngiles di hareupeun payung sarimit ninggalkeun si Wanoja anu hatena teu puguh rasa. Bari jajantungna ratuk tutunggulan dibarung surserna getih anu ngagancangan. Pamirsa sadayana, ulah hilap ya dongeng di alpukahan ku afiliasi di Shopee pemirsanya. Bilih para wargi tepas Sunda anu resep gagaleuh atanapi ngagaleuh online nya atanapi sok barang galeuh di aplikasi Shopee. Tiasa ngelangkungan produk-produk anu dipajang di ieu dongeng. Kantun diklik salah sawios produkna nya pamirsa. Atanapi ngelangkungan anu aya dina deskripsi ieu dongeng linkna. Sabarantos pamirsa ngaklik salah sawios produk teras lebet ke aplikasi Shopee-na. Tidinya mah pamirsa mangga tiasa gulah galeuh naon bae sakahoyong pamirsa. Teu diwajibkeun ngagaleuh anu aya dina pajangan produk dina dongeng akinya. Bade meser gula, bade meser topi, bade meser kaos atau napi nu sanesna mangga
sapriyogina pamiarsa bae asal gulah galeuna ngalangkungan link atanapi produk nu aya dina dongeng Aki. Balanja ngalangkungan link atanapi produk nu aya dina dongeng Aki sami sareng ngabantos kana kamajengan ieu dongeng atanapi ieu channel. Hatur nuhun kana perhatosana urang lajengkeun dongengna. Wanci nyedak ka janari leutik. Bulan sapotong ngagantung di luhur langit. Nyaangan wewengkon basisir kaler. Lambak ting siriwik nganterkeun budah ombak ka basisir. Dina kayan peuting anu jempling nu kadenge ukur sora ombak nu teu bosen nembragan batu karang. Dina poekna peuting hiji bayangan bodas ngolebat gancang kaluar ti sisi leuweung. Gerakanna anu kilat pisan hese dituturkeun ku panenjo jalma biasa. Bayangan bodas kawas kalangkang setan anu gantayangan neangan mangsa. Bayangan bodas anu tayalian Sanjaya galunggu. Ngeureunkeun lumpatna. Manehna harita nangtung di basisir sirahna tanggah sakedeung nitenan ka arah langit tuluy netep lempeng ka arah hareup. Aing geus aya di basisir kaler kiwari. Ceuk pituduh payung sarimbit cenah basisir Karang Jurig ayana di belah kulon. Lalampahan satengah poe cenah mah. Tapi asana lamun lumpat biasa eta ge. Lamun aing ngagunakeun gerak siluman mah asana wanci haneut moyan ge aing geus tepi ke basisir Karang Jurig. Tapi aing perlu ngesian heula beuteung ye sangkan tanaga aing pulih deui. Newak lauk we lah pikeun ngesian beuteung mah. Sanjaya ngalengkah ngadeuketan ka cai. Culang cileung sakedeung bisi bae aya jalma anu ningali. Saterusna mah Sanjaya ngawatak aji sayuti banyu alias sayuti cai. Geus kitu Sanjaya ngagajleng ancrug ka jero cai. Tepati lila Sanjaya geus mucung huli ti jero laut bari leungeunna ngajingjing lauk kakap sagede pingping jeung hiji rajungan badag. Awak jeung bajuna katempo teu baseuh. Sanajan lila teuleum di jero cai. Sanggeusna reureuh bari ngadahar beuleum lauk. Jeung rajungan Sanjaya teh saterusna nuluykeun deui lalampahanana. Manehna ngawatak deui gerak silumana. Ngablesat lir kilat gancangna keur mapai basisir nuju ka tebeh kulon. Panon poe harita geus manceran hawana karasa haneut kana awak. Tapi haneutna panon poe teh teu pati dipalire ku Sanjaya mah anu harita geus tepi ka hiji basisir. Anu dipinuhan kumplukan batu-batu karang nu bentukna araraneh. Di eta tempat loba batu karang baradag ting jungkiring bentukna kawas jurig aneka rupa. Aya nu kawas dedemit anu rek hiber, aya nu siga jurig nu keur ngangkat leungeunna, aya oge anu mirip genderuwo anu keur nagog cingogo. Ieu meureun anu katelah basisir Karang Jurig teh. Karang-karang raksasa di dieu kabeh ge bentukna pikasieun kabeh. Kawas makhluk-makhluk pangeusi alam gaib. Gerentes hatena Sanjaya bari panonna terus ngulincer nitenan hiji-hiji karang-karang aneh anu minuhan eta tempat.
Biasana jalma tetap mah di jero guha. Karang anu mana ya anu aya guhaannya? Panon Sanjaya rutret ka ditu ka dieu nitenan karang-karang nu tingjung kiring bararadag. Pantes nama di karang nu kawas buta hejo keur sila itu tuh. Anu aya guhaan mah. Palabah dina leungeun anu nangkep harigu sigana aya guha tadi dinya. Teu mikir leuwih jauh blesat bae, corelat Sanjaya ngablesat gancang tuluy jojorelatan. Nuju ka hiji batu karang badag sagede anakan pasir anu bentukna kawas raksasa anu keur sila. Sakali ngagajleng ge Sanjaya tepi kana mungunggang karang anu bentukna kawas dua leungeun anu keur nangkep harigu. Bener bae didinya teh aya hiji guha pas di palebah tengah-tengah dua leungeun raksasa eta. Sanjaya masang jurus sadap jantung ceulina anu seukeut rancung ngadedengekeun sora anu datang ti jero guha. Aya jalma di jero guha teh geuning. Kadenge ku aing keketegan di jantungna. Laun jeung taratur, sigana eta jalma keur samedi. Moal salah deui, manehna pasti sidur malah sanca. Sanjaya mikir sakedeung, tapi manehna teu wani asu. Sabab teu apal kayaan di jero guha anu katempo poek. Bisa bae jalma nu aya di jero guha teh masang pitapak maut pikeun ngamankeun tempat tatapana. Sanjaya ngangkat leungeunna, jurus sindrek kuludug dipetakeun, dampal leungeunna meber tuluy didorong ke arah lawang guha. Torelap, sinar biru norelap kaluar tina dampal leungeunna jawara pedang dewa kawas gelap nganu ngabentar ka jero guha. Ngaliwatan lawang guha anu gedena ngan saukur satangtung jalma. Torelap, cegir, duar, beledung, rieg, batu karang karasa ngarieg. Pecahan batu-batu karang laleutik mawur ngaliwatan lawang guha. Kakabul saharita mulak minuhan eta tempat. Sanjaya taki-taki sababana nu seukeut bisa ningali aya jirim jalma nu ngolebat kaluar ti jero guha. Sajalma nu wani-wani ngaganggu katentreman Pangeran Iblis. Kadenge sora datar kawas jalma nu teu boga parasaan, ieu sora teh teu bireuk deui pikeun ceuli Sanjaya mah. Sabab geus apal pisan, nya eta sora teh sora siluman 7 nyawa nu jadi musuh gerotna. Kakebul sirna dihareupeun Sanjaya kiwari ngajega saurang jajah kakasep anu beungeutna pias kawas mayit. Bibirna biru kawas nu genteul, papakeanna jubah hideung panjang nu aya kurudungan di pelebah sirahna. Urang papanggih deui dur malah sanca. Geus wancina pikeun anjeun dimusnahkeun. Ceuk Sanjaya bari sayaga panonna neuteub seukeut ka musuh bubuyutanana. Anjeun moal bakal mampu maehan kaula jawara pedang dewa. Kiwari kaula makhluk abadi anu bakal hirup tepi ka poe kiamat engke. Bisa bae anjeun tetep hirup. Tapi raga anjeun teh bakal papisah jeung sirah anjeun. Raga anjeun bakal gantayangan pikeun neneangan sirah anjeun anu bakal dibawa ku kuring. Pikeun mas kawin poe pangantenan kuring jeung sariningrum. Kurang ajar.
Anjeun geus ngarebut bebene kaula kiwari hayang mere mas kawin ku sirah kaula sagala rupa. Geus kaleleuwih anjeun Sanjaya. Teu kudu loba catur tadah bae panarajang kuring Durmala Sanca. Hiat! Sanjaya ngolewat lir kilat. Bari langsung leungeun kenca katuhuna metang ngirimkeun tenggelan ka Lebang Geni jeung tenggelan Karang Sewu sakaligus. Hiu hiu. Hu. Durmala Sanca teu cicingeun manehna ngangkat dua leungeunna tenggelan 1000 kati mapag panarajang Sanjaya galunggung hiuk hiuk duduk duar. Sanjaya jeung Durmala Sanca bareng kadorong mundur kolebat. Sanjaya langsung ngolebat ke belah kenca hiuk seu. Suku katuhuna nu dieusi ku ajian Karang Sewu ngaheumbat tarik ngarah kana cangkengna si Pangeran Iblis. Sakali ieu mah Durmala Sanca teh mundur ngejat ka tukang pikeun nyingkahan panarajangna Jawara Pedang Dewa. Tapi Sanjaya nyusul tepus ku gentakan dampal dengan kencana hiuk hu tenggelan tenaga jerotan parupa ngadius tarik pisan. Durmala Sanca ngakiwar ke belah katuhu wut celeget duar burulu. Lawang guha teh runtuh batuna ngaburulu. Nutupan kana lawang. Dina kayan kitu kolebat jeleg ngadadak hiji bayangan datang ke tengah-tengah nuker tarung. Saurang awewe tengah tuh di samping jangkung make kabaya beureum ngajega bari ngelek boboko jeung nyun nyiru dina luhur sirahna. Eleh ieu geus karelut deui bae musuh bubuyutan ieu. Pusing ibi mah nampon hage ya. Malah aku dagangan ge gerak kadupak deui bae. Hehehe. Ieu kasep. Eta oge ujang Durmala si Lala kitunya nyebutna. Siga teh tabis wae Lala nya. Yeh, jarajan heula ieu dia sian heula tanagana komo geus tatapa lila mah geura leuseuh gelutna. Tah jajan heula awug anu amis raos kareut. Pokona mah awu giwi mah tak dedeyeun cek bahagus ge. Tah ieu kukurawuna alias surap jagong sok matak wareg ge teh kuat mam sangu 7 poe satengah ge geura. Dede. Para pamirsa. Kuna rajulna bisa rewiti urang cekapkeun heula dongengna dugi ka dieu. Pamirsa sadayana lampahan Sanjaya Galunggung. Si Jawara Pedang Dewa dina lelakon Ratu Candana Sutra bagian ka Salosin ke-12 nya. Ca urang teundeun heula dihaneuleum sieum geusan sampeureun urang tunda dihanjuang siang geusan alaeun. Urang sampeur deui engke di bagian anu salajengna. Pamirsa sadayana hatur nuhun pisan nya. Pantos satya manco satya ngantosan. Satya ngadepong bari ngarojong nya kana padaran-padaran dongeng aki hatur nuhun pisan pamirsa. Mugi-mugi we pamirsa sadayana awinya tetep dipaparinan kesehatan, boh lahirna, boh batinna. Gampil rizkina lancar sagala rupi urusana ugi ditebihkeun tina mara bahaya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Mugi-mugi wae sanaos barijeng lat-latan pamiarsanya ya dongeng teh sing sabar heula we pamiarsananya. Waki dikeureuy teras sanaos barijeng rada lat oge kumargi kitu kudu ngawang-wang heula nya kedah ngareka deui kedah ngulang nyerat deui naskahna pamirsa kumargi reksa ku banjir. Si wel mah aya janten tiasa dikeureuy nya.
Panginten sabar we sementawis mah nuju cocobi pamiarsanya ada nuju aya naskah malancar teras saking ngadongengna. Sakitu heula nu kapihatur atunya akina amit mungkur heula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permios cagah hanca.